Daun kalapa nu oyah katebak angin, siga gupaina kawas gupaina nu lawas ilang, kasawang deui asih munggaran nepega honta dina lamunan. Anu ras dipikir dibulak balik di popa ini rasa-rasa hirup teh aya kunik mah betah di alam dunia bisa silaturahmi ka Sumedang nya ka pengersana ka sepuhan ieu ramatna Kang Pemi sakulawargi nikmat nambah baraya nambah dulur kuring teh parwargi sadayana punten sadayana simkuring ayeuna aya di Sumedang desa naon Pak Sukarapi insyaallah di Bapak Agus alhamdulillah desa silaturahmi ieu mah mangrupikeun nyaeta lah hiburan kulawargi hoyong muningat salat salanten simkuring insyaallah di hiji-hiji Wah Semar iya nu amwing akan nyatana wacaya di pengersana rompokna Bapak Agus Sumedang desa Sukarapi sareng ieu pun anak we duana digincing si cepot terus sabar ya kitu teh ya hoyong ngeureun silaturahmi si suganan we kenapa lu aduh buah-buah bapak gitu euy dari perancahan heula naon sia teh eta tu urang di kapan kudu aya para wanten dari manggung teh kali manggung sia teh alah iman sasiereun sabeunyereun we menawi bahan katampi da urang teh hirup teh kudu siga wasiatan jeung papada teh gitu komo ini dengan ayeuna Kang Pemi urang teh ieu cenah putra nu bungsu putra Bapak Agus ieu mah eksotik we mepelingan sing ingat yen dengan ilmu hidup kita akan mudah, dengan seni hidup kita akan indah, dan dengan agama hidup kita akan terarah. Aya deui nya tapi bekleun anu munal anu kacida munalna pibekleun hirup di alam dunia menuju ka kampung akhirat sadayana aya opat di antawisna nu kahiji iman anu kadua nyaeta ilmu nu katilu amal nu kaopat ikhlas yakin eta tetes dirangkumkeun di nu opat tadi pibekleun hirup di alam dunia nyaeta rauh akhirat anu disebut insyaallah aya kamaslahatan hidup di dunia rauh akhirat eta ti guru simkuring eta ge aduh nyangan Bapak iya jang ite kuring ge Pak minanggana mah sasireun sabeunyereun manawi bahan katambi we heuh kudu kitu silaing teh kamana diselain kawana naon ka dieu silain lain itu dina sore ieu urang teh ka hariri ngadu sering tengah hibur keluargana Bapak Agus
daun we urang mah hiburan lah. Tapi insyaallah kapan isukan ge urang teh ka dieu deui. Nyata dina raraga dipirikan yang kecapi urang teh bakal nyanyi ke teh dawala. Hadea kumaha lamun abdi 2 lagu ke 3 lagu 4 lagu selain ngan ka hade sing nyari selain nyanyi teh euy. Ieu di Sumedang teh para ahli seni kabeh. Aduh nyan. Ieu pamajikan kuring cik hayang teh nyeruan kopi ya asar-asar kiwari teh ya. Sore-sore kiwari teh ya. Wanci kiwari. Nyi. Dapur teuing ka dieu heula sakedeung. Ya Allah, astagfirullahaladzim nu cukup rakipre teu acan rengsen menuju di dapur. Atuh ayeuna pangingkeun heula kopi sakedeungan. Aduh. Eta si Abah jero kopi bikeun deui ka si Abah. Ya, lumayan radang manggung gitu kuring teh tadi. Hatur nuhun, Abah. Astagfirullahaladzim. Duh, yang nuhun pisan katampi sing aya rezekina. Bedituna atuh sing sehat walafiat jaga kuring kasih cangnya. Duh. Ya mah Abah. Da kitu ari Abah mah. Lamun jadi bere rokok teh ladang manggung, eta teh nagih we di itu sabaraha kali manggung kudu sekian bungkus. Matak ayeuna ngeunang ayeuna dibikeun gitu. Yeuh nyi. Hampura akang rumasya akang teh euy. Teu bisa nyugumakeun dulu nepi ka ayeuna kahirupan teh cenah aya dina kamajuan we. Tapi sok senajan kitu. Kabeuna akang mah tetep boga rasa tanggung jawab nu sapenuhna. Dina napakahannya itunya ulah ada subah gelis. Ari abdi mah leres-leres syukuran ka Allah nyaeta gaduh carugi akang teh nyaeta lahir batina napakahan ka abdi teh katampi pisan Aya akang seling teu kumaha teu puguh ya ada curiga deui we. Ari atuh beureun kana Facebook seling teh nya sok Facebookan gitu. tara sing percanten Satya abdi teh Syukur we lah ieu teh we rada bararingung ari teh dipirigan mah. Keun isukan we nya. Sakitu nu kepihatur hapunten we. Tambah teh teuing ge. Itu yuk lah cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.